Ceneneng. Eta rek naon masak naon mah ngan sakitu lebaran. Tuh, yang lain ieu meni wayah kieu. Teu jadi lebaran age dah diundur. Ibu, mana dagingna Ibu? Ieu geura wayah kieu geus susak siksi. Kaburu basi euwa. Atuh heuh udah lebaran lagi Sabtu. Oh, tuh Sabtu. Wah eta mah meureuh. Cek, Sabtu lebaran lagi, Cek. Tajil meureun neneng eta mah. Ieu mah da segala diayak-ayakeun ari puasana hanteu geura wa. Oh, heeh. Tuh, banyak ngan sakitu kentangna atuh. Saha deui aya. Ai dagingna mana atuh, Cek? Can mencit. Tuh puncitkeun meureun tuh aek domba erek mencit domba erek. Teuing sigana mah mencit roai we tah nu aya tah daun roai tah. Nya roai dipuncit atuh wa, mara rodel. Ari geus dari eueuh mah. Kentang. Masih ijah we. Ayo urang kasih ijah neneng. Heeh, hayu kentang hungkul teu kaci aing we sakitu. Teu ngareunah kentang hungkul mah mending kene ieu we tah. Neneng tinggal tah lala broai tah baraya. Nyambel we nu lodok. Heeh tuh. Bener. Oh, coba sambal jeung asin. Yuk kasih ijah tanyakeun masak daging teu. Heeh, yuk. Teh sawal wa. Heeh, siap neneng. Si Ijah. Ijah. Ayo. Ijah. Kira pasak daging. Golo dimasak daging kan? Hah? Geus meuli daging kan? Kira pasak daging Ijah ah. Burukan ah. Oh, gitu. Cenah nih bieu naon kentang we hungkul ah. Cenah nih mah geus susak sik-sik sah. Aya kandang domba geus karosong si Ijah mah si jualan. Ya rek mencet naon jah. Nih konten guru ini kampung konten Baraya nih di sini nih. Ini rumahnya Ijah. Mahiwal di dinya mah. Ijah. Kelenci ge tuh. Naon? Terus masak can. Ah geus gurang sare tingali. Lain si Ijah. Kerek juga bobo tuh. Si geus godinnya neneknya. Eta jual kitu geulang teh teu beli daging lah. Enggak gobah wae. Asa geulis si Ijah ya. Asa geulis geus maninya jah. Geus dilulur. Geulis ya pemajikan. Rek lebaran mah pemajikan si Mang Edi ya tinggal geulis. Geulis da awewe. Heeh bener. Neneng. Neneng. Yuk. Ari tinggal ieu si Ijah moe naon neneng. Eta kalong. Tuh, ieu teh kalong saha ieu teh? Ih, kade lo batu milan neneng ih. Ih, neneng. Ieu karunya ieu teh lakina ieu teh. Hayang deuleu. Mangolikeun atuh Ijah maneh teh. Duit sakitu dibikeunan. Make gablegeun. Tingali kalau salaki di dinya teh bogohan cangcut-cangcut. Keker neneng keker eta cangcut teh keker neneng. Cing Ijah. Ceker. Keker Ijah keker. Karunya maneh mah ieu. Ah, Dadeuh kasalaki mah di keker. Keker Ijah. Dadeuh kasalaki tingali teh pikeun ka bala kieu amat. Pikeun ka di keker. Cangcut salakina heueuh bener heueuh tuing. Yo lamun eueuh salaki rek diusahakeun ku saha ari maneh? Sorangan. Emang bisa usaha sorangan? Bisa dong. Meraban anak sia. Gelis sorangannya si Ijah gitu. Bisa dong masa ya sorangan. Gaya perhiasan si Ijah teh kalau teh juga bisa dong. Gaya tuh. Mantap. Wih, si Ijah. Sok buru di senal. Kade papalingpang di senalna. Mana ya na cenah? Kade itu mah sepatu tampolong heuh. Heeh. Nah tuh. Itu baju di sono. Ya aing. Hei, baju di sono cenah gaya. Ti Iraha ngomong bahasa Indonesia sih. Neme. Oh sia hararewosan wae sia teh ngaromongkeun wae. Eta we ningali si Ijah makin teu waras. Tapi asa geulis sumpah. Asa geulis, asa cahayaan siga nama loba ibadahnya aja. Udah aing mah awewe. Gaya sih. Amun teu geulis mah berarti laki. Gaya si Ijah euy, keren euy itu. Yeuh rek lebaran teh eta huntu tambalan makin geulis. Neneng dikeun sepatu tampolongna neneng cenah dipake. Erek moal dipake. Gaya alus geura sok geus gaya pake sepatu tampolong. Wah, leuwih gaya sih. Ieu jang lebaran mana mah ieu. Aing mah make kan lain dari yang lain. Nah, eta si Ijah mah jang lebaran teh eta. Si Ijah eta mah nya banyak konten kreator eta ieu sepatu lebaranana ieu. Aduh. Ieu we aing mah tah. Piraku aja. Kitu jang lebaran ya. Tapi keren si Ijah bener nenengnya. Barang akeun kayaknya neneng ah. Amin. Ieu